Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng anjing sadayana sampurasun. Patepangdi sareng Bapa Yana Rusuk bina pelajaran bahasa Sunda khususnya kanggo kelas 11 SMA Pudei Al Muhajirin. Dina pertemuan ayeuna insyaallah Bapa masih ngebahas ngeunaan warta. Anu mana minggu kamari nya urang atos ngabahas ngeunaan pengertian warta. Nah terus struktur dina warta jeung kaidah bahasa dina teks warta. Nah dina dinten ayeuna urang lajengkeun deui pembahasan masih ngeunaan warta, ngeunaan unsur-unsur warta jeung jenis-jenis warta. Nah satacan dikawitaan oge, mangga kanggo pangabsenan sapertos biasa ditulis di kolom komentar channel YouTube Bapak. Ku cara nuliskeun nampi lengkap sareng kelasna masing-masing. Sareng tong hilap deui nya margi kayak buku paketnya, jadi naon wae materi anu ku Bapa dijelaskeun ayeuna mangga sarena ku hidup tulis sareng hidup wajib miladian referensi lain nya tiasa di buku atau di internet, pokoknya salian ti pembahasan Bapa hidup miladian referensi lain. Oke, urang kawitan wae mangga disiapkeun buku catatanna. Oke, langsung wae urang ngebahas ya warta ngeunaan unsur-unsur dina warta. Nah, unsur-unsur dina warta teh nyaeta sadayana aya genep nya, anu mana lamun dina basa Inggris mah katelahna teh nyaeta 5W 1H. Ya sekali deui unsur warta sadayana aya genep anu mana lamun dina basa Inggris mah katelahna teh nyaeta 5W 1H. Naon sih 5W 1H teh? Nah, ieu masih dina basa Inggrisnya. W nu kahiji aya what, where, when, who, why, jeung hiji hana teh nyata how. Nah, anu mana dina basa Sundana what basa Sundana teh nyaeta naon. Where basa Sundana nyaeta di mana. Terus when nyaeta iraha, who nyaeta saha, why nyaeta naha, jeung how nyaeta kumaha. Nyaeta dina basa Sunda. Nah, salaresna mah unsur warta teh nyaeta sadayana aya dina kecap pananya atau bahasa Indonesia namanya nyaeta kata tanya. Nah, nyaeta unsur-unsur warta. Sakali deui unsur warta sadayana aya genep, kahiji aya naon, terus di mana, iraha, saha, naha, jeung kumaha. Nah, kita emang merupakan unsur-unsur dina warta. Nah, salajengna nyata jenis-jenis warta. Nah, jenis warta anu umum nya, anu sering ku urang diperhatikan atau urang apal sadidinten nyata aya warta anu berupa dina koran atau majalah, jeung aya oge warta anu aya di televisi. Nah, berita anu dina koran jeung berita jeung dina televisi. Nah, ayeuna dina koran jeung berita dina televisi sami atau beda wartana? Ari secara umum mah sami nya, eusina nyaeta berita. Mung memang aya sababaraha hal anu ngabedakeun antara warta dina koran jeung warta dina televisi. Nah, naon wae sih perbedaanna? Nah, kahiji misalnya lamun dina koran mah jelas eta media cetak, lamun televisi mah nyaeta media elektronik misalnya, itu salah sahijina. Namun misalnya media cetak mah tadi berupa nate dina koran, majalah, namun misalnya elektronik mah biasa dina radio atau dina televisi. Nah, selain eta dina warta koran ya. Nah, warta dina koran atau majalah disusun dina wangun lancaran. Nah, eta salah sahiji nu ngabedakeun oge nya antara warta koran jeung televisi. Jadi warta dina koran atau majalah mah disusun dina wangun lancaran. Maksudna lancaran teh naon? Maksudna teh nyata prosa. Maksudna prosa teh naon? Nyata carita. Artina nyata dina unggah kalimah disusun dina paragraf kalawan luyu jeung struktur nu umum pikeun warta. Nah, jadi bentukna atau wangunna teh nyata prosa atau carita. Berarti naon aya paragraf-paragraf. Eta contoh warta dina koran. Terus ayeuna dina televisi kumaha sih bedana jeung naon jeung dina koran. Nah,
nya di dia dijelaskan ya aya sababaraha hal anu ngabentenkeun antara naskah warta televisi. Nah naon wae? Nah nya dina teks warta televisi sok ditulis make gaya basa kawas nu katiten ya. Contohna misalnya lamun aya tanda koma, lamun dina koran itu tetap koma. Tapi lamun misalnya dina televisi mah tanda koma teh nyata ditandaan ku garis miring hiji. Nah eta ya. Lamun titik nya dina koran mah tetap titik bentukna, tapi lamun dina naskah teks televisi mah ditandaan ku garis miring 2. Nah eta salah sahiji perbedaanana nya. Jadi kanggo tanda baca koma lamun dina warta koran mah bentukna koma, lamun dina warta televisi mah koma teh diganti ku garis miring hiji. Nah lamun titik dina koran mah tetep titik bentukna teh nya tanda bacana teh, tapi lamun dina televisi mah tanda baca titik teh diganti ku garis miring 2 siki. Nah eta perbedaan. Terus aya deui dina eusi warta dina televisi mah teu kudu dideskripsikeun. Nah artina naon? Lamun misalnya dina koran mah kan dijelaskeunnya secara terperinci dimulai bubuka, eusi, panutup, dina eusi teh penjelasan ti babaraha narasumber jeung sajabana. Pokona dijentrekeun sajentre-jentrena, dideskripsikeun sajelas-jelasna. Nah tapi lamun misalnya dina warta televisi mah henteu kudu dijentrekeun nya, henteu kudu dideskripsikeun sajelas-jelasna nya. Cukup misalnya lamun narasumber teh mah cukup hiji wae narasumber anu di wawancaranana kanggo dijadikeun warta. Nah tanya perbedaanana. Terus anu katilu warta dina televisi ditepikeun ku presenter ya. Lamun misalnya dina koran mah kan presenternya langsung ditulis dibaca ke urang, tapi lamun dina warta televisi mah ditepikeun teh ku presenter terus dibantuan deui ku voice over. Artinya naon? Ketika urang dina televisi ngagambarkeun berita nah osok aya backsound ya atawa voice over ya, suara kanggo ngajelaskeun berita tentang berita anu keur dijelaskeun. Nah eta hal-hal anu ngabentenkeun antara berita dina koran jeung berita dina dina televisi. Nah ya kita materi anu dijelaskeun dina pertemuan ayeuna. Sakali deui dina materi ayeuna anu dijelaskeun teh kahiji unsur-unsur warta jeung nu kadua nyaeta jenis-jenis warta nya. Mangga kanggo hidup sadayana sakali deui pilarian nya sumber sanes materi tentang warta ditulis dina buku catatan nya. Sakitu wae panginten kanggo materi dinten ayeuna. Atur nuhun kana perhatosanana. Hapunten bilih aya kelapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.